Kemati teh hajak pendidikan menjadi dasar utama pendidikan yang macam dilarangkan dina gawe anu nyata kepentingan bahaya dipicing kapacun ikhlas jiwa raga langsungkan dijelaskan amal ilmu kersasa bapak setiama sangkan bisa nulis mata kesan nyata karasa nepi ayeuna sama Dewi Kartika pahlawan tina Sunda sangar keluarga kunitna kapayung pendidikan menjadi dasar utama dilarangkan dina gawe anu nyata kepentingan bahaya dipicilna ikhlas jiwa raga tersungkan dijelaskan amal ilmu kersasama sanggar kunita tiar macan cibiru sanggar bisa nulis mata jasa anu nyata karasa nepi ayeuna Sang Dewi Kartika pahlawan tina